Ayeuna urang ngadongengkeun panganten anyar. Hiji waktu aya sapasang panganten anyar anu rek pindah ka imah anyarna. Caritana salakina teh rek mere surprise cenah jang pamajikanana. Surprise teh hadiah anu mikarewaskeun. Tah cek salakina ngomong kieu, Nyai, ditutupnya socananya ku akang supados engke dugi ka ditu tiasa dibuka jantan surprise. Mangga. cek pamajikanana. Telah tuluy ditutup panona make sapu tangan. Gancangna carita geus nepi ka tempat anu dituju. Barang abus ka imah anyar eta, pamajikanana masih ditutup panona. Cek salakina, Neng, mangalingi tong waka dibukanya socana. Mangga, Kang. bus duanana ka jero imah. Kerekek panto dibuka, blus duanana ka tengah imah. Kusabab dina mobil make AC, pamajikanana geus nepi ka eta imah teh punten ye sanes teh sopan, hayang bobos atanapi miceun angin. Cek pamajikanana, Kang, hoyong wios tak ada dibuka oge socana. Mangga Nyi. dig salakina tuluy ka dapur nyokot cai. Barang ditinggalkeun ku salakina, Iya Nyai cai teh. dirasa-rasa beteungna masih kene hayang bobos, hayang hitut teh. Akang, digulaan atuh caina. Oh mangga Nyai. Dig salakina ka dapur lumpat deui, bakat kunyaah tatewa. Tuluy dihejeunkeun basa salakina geus aya di dapur. Balik deui salakina mawa cai, karasa keneh nyaeta beteungna teh teuing kumaha ngusial keneh hayang hitut. Kang, punten gulaan deui kirang amis. Lumpat deui salakina ka tukang. Tah lega ayeuna mah. Cek eta pamajikanana. Barang geus ngomong kitu, tuluy dibere cai ku salakina. Sapu tangan teh tuluy dibuka. Barang bray dibuka, geuning di sisieuna teh geus aya mitohana. Mitoha sal lalakina jeung mitoha awewena. Nya atuh eraeun tah pamajikanna teh. Gening bapak, tos lami. Oh, tita tadi ge bapak mah geus aya di dieu, tisaprak pret anu kahiji. Aduh, muhun teka kemut. Cek pamajikanana era.